marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari sejuta wanita, Dinda paling menawan. Ha ha ho wo, turung tung ting ting bang. Ini apal, ini tuh lagu Dinda, ini apal tuh. Urang mah apalna mimpi buruk wae. 10 tahun sudah kita berumah tangga, buka dikit dah. Kumaha aja ieu teh? Tos sajam tuh. Teraskan. Lanjut. Sok urang gentos nu viral-viral teh. Supados tiasa kena ka jalmi-jalmi anu milenial. Nabi enggak marah-marah, Nabi pun selalu muda. Nabi narara nanabi. Nabi setia orangnya, takkan pernah mendua. Aku jadi sarang-sarang. Nabi enggak marah-marah, Nabi pun selalu muda. Nabi setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Nabi paling gemerlapan. Dari ciptaan Tuhan, Nabi paling menawan. Hayya 'alal falah. Sholawat viral oge urang jantenkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sarang kumaha? Nabi enggak marah-marah, Nabi pun selalu muda. Nabi setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Nabi paling gemerlapan. Dari ciptaan Tuhan, Nabi paling menawan. Hayya 'alas shalah. Nini apal teh Nini lagu Dinda apal teh? Sok kumaha? Doraemon beling-beling bambu. Manahna geus dikunci ku Allah. Apapun kebaikan, apapun acara muludana, moal mata kabi tahu. Bisi aya jalmi di dieu punten-punten teresep kana acara Maulid Nabi, ingkar kana acara Maulid Nabi, keheul kaganengan ku Maulid Nabi. Ciri urang geus teuas hatena. Hiji tah, kaduana Ibu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah parantos ngunci kana pangdanguna, ngunci kana cepilna. Jalmi anu teu percayaeun ka Allah, jalmi nu teu ngimankeun ka Nabi, Nabi anu teresepeun ka anjeunna kusabab anjeunna geus dikunci, geus ditutupan pangdanguna kusaha ku Allah. Fala yantabi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Apapun yang ia dengar tidak akan terlihat bermanfaat. Boh jalmi nu teu iman ka Allah mah cepilna ditutupan ku Allah.
sehingga apapun kasaean nu didangu ku urang lebet tina cepil katuhu bakal kaluarna cepil kenca, bakal naon, bakal torek, hayang torek teh Alim. hayang torek teh Alim. jang hayang torek jang diberi duit 500 sok hayang segala apapun ibu nu asup kana jero celina moal matak jadi manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyaurkeun bala asyaitonu fi udunihi. Naon cenah Bu? Bala asyaitonu fi udunihi. Setan ibu ngencingan kana celina jalmi. Jalmi bakal dikiihan celina ku setan. Saha? Nyaeta jalmi nusok hararese kana ibadah terutama hararese salat subuh. Tos kade ngaji segede. Ketika Rasulullah ditaros ku para sahabat, Gusti Rasul kumaha penafsiranna ayat Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Sarang kumaha ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum an sholatihim sahur wa yamna'unal ma'un. Hebat 100 untuk kalian. Tepuk tangan. Indungna ka era tara poleun baraca Quran indung eleh ku budakna ari baju hayang alus lebaran hayang 3 kali satahun. Teraskan Gusti Rasul naon hartosna ayat Allah fawailul lil musallin naraka wail bakal diharupkeun ditumpukeun dibalangkeun lil musallin ka jalmi nu sok salat alladzina hum an sholatihim sahun tapi salatna sok poho sok hararese sok diengke diwaler ku Rasul eta jalmi anu bakal dilempar ku Allah kana neraka wel teh nu sok poho ku urusan salat teh eta setiap umat Rasul anu sok hararese ku urusan salat terutama salat subuh. Saur Rasul bala asyaitonu fi udunihi jalmi nu sok hese udang subuh celina dikiihan setan. Sieun teu ku setan sieun teu. Lamun urang engke jaga balik ti dieu papangi jeung setan buru bucuk maca doa. Bisi aya setan kita. Buru-buru maca doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Insyaallah setan kabur. Cek setan aing sieun di dahar jeula kitu. Ku setan ibu dinaonan dikiihan celina famangkana kadzalika faqad la ya'i khairan wala tu'athiru fihi mau'idatun. Ketika jalmi geus dikiihan celina usaha ku setan maka apapun kebaikan yang masuk itu akan terpental kembali wala tu'athiru fihi mau'idatun. Apapun nasihat yang masuk ke dalam dirinya itu tidak akan pernah napakan mangaruhan naon. Tak ieu ngajina ieu aya salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Regepkeun ibu regepkeun ya. Aya salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regepkeun ibu regepkeun ya
yaqidu asyaitonu ala qafiyati roksi ahadikum. Jang yaqidu asyaitonu ala qafiyati roksi ahadikum. Setan melit kana punuk urang idza huwa nama salafa uqodin kutilu belitan. Sekali deui, setan ibu mengkeut melit nalian kana punuk urang kutilu belitan, kutilu talian. Idza huwa nama di mana urang naon ulam. Jadi di mana urang keur sare teh ibu, urang teh keur dibelit ku setan. Yadribu kulla uqdatin makanaha, teras setan ngaharewas ibu karena tempat-tempat punuk nu dibelitan kurang. Cek setan, aldaika lailun tawil, aldaika lailun tawil, aldaika lailun tawil farqud. Yeuh ujang, yeuh neng, yeuh nyai, yeuh emak, yeuh bapak, peuting lila keneh tuluikeun we sare mah. Mantak lamun urang geuning ibu nuju kulem geuningnya menikot hese cengkat teh. Gitu aya.